Nu dimaksud muslim di dieu teh naon? Kade mahwal muslim fi hadzal bait. Apa yang dimaksud muslim di ieu bait? Urang mah nyawana muslim teh muslim anu aya dina hadis Nabi, al muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Eta muslim. Awas, jalma muslim itu sih? Al muslim man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati adalah orang muslim yang belum pernah tersinggung orang lain, tidak pernah tersakiti oleh orang lain, min lisanihi wa yadihi, baik lewat lisanna atau tanganna. Dengan kata lain, muslim sejati ketika hadir di satu tempat, dia memberi ketenangan kepada tempat itu. Ya muslim. Lain begitu datang seret omonganna tengenah kabehan kadengena, itu bukan muslim sejati. Walaupun penceramah bukan muslim sejati ketika bahasana nyentruk ka batur atau leungeunna mentampiling bae. Ya. Nempo jalema sukuna doang batur mah lompat, manehna mah disamperkeun. Setiap aya suku pasti aya hulu. Samperkeun si oreng keur dahar padahal di bulan puasa katempos sukuna doang. Ya, ayana di naon cenah eta? Di warteg. Tampiling mah batur. Kade. Man baheula terkenal Pak Zahidi. Ya, di Dengklok terkenal Pak Zahidi. Pak Zahidi terkenal, dia adalah nanti ngaranna anu calanana loreng teh Abri teh nanti lamun di tingkat kecamatan teh Koramil. Oh banget kan tampiling we jelema anu ngarokok tampiling naon atuh buah-buah batur teh musafir jeung sajabana. Nah, atau dari mulutnya terus. Nah, al muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Nganu dimaksud dina ayat ieu mah lain muslim nu eta. Kade muslim di dieu lain muslim anu kepribadianna tidak pernah menyinggung orang lain. Muslim nu kepribadianna tidak pernah menyakiti orang lain. Muslim nu kepribadianna tara cokot-cokot ke barang batur lain. Tapi muslim di dia adalah yang dimaksud ketika wafat dia membawa Islam. Aya dina kitab Musajen. Ayat dina kitab Musajen yang dimaksud muslim wa bi anna murid marji'a muslimin janihi adalah man mata musliman walau kana fi hayatihi kafirun aw usatan. Jalmi nu maut dalam keadaan muslim walaupun kehidupan sehari-hari eta jalmi kafir atau jalmi tukang maksiat terus-terusan. Jalmina orang kafir boro-boro ibadah da kafir tapi maut dalam keadaan muslim dijamin masuk surga tanpa hisab. Kan mana nu kieu teh hirup. Penilaian itu di titik akhir. Oh, kalau mun kitu mah geus urang ulah salat lah. Tapi nyaho teu urang paehna iraha. Eta menjadi masalah. Oh, lamun kitu mah aing rek maksiat bae. Heuh nyaho teu urang iraha paehna. Makana we
Syekh Ali Al-Mubarak, Abdullah Al-Mubarak, suatu ketika ibadah haji. Ibadah haji beres tawaf sunnah. Saking gola batun naum teh ngantuk cek urang mah. Gola batun nuas, gola batun naum ngantuk, teu kuat ngantukna. Sare di Hijir Ismail. Hijir Ismail itu dulu pernah jadi tempat pakai nyangcangna onta Nabi Ismail, disebut Hijir Ismail. Menurut almarhum Kiai Haji guruna Kang Uce, Kiai Haji nah di bolang Haji Kirmani pernah ngobrol bahwa ingat sampai kayena cek Haji Kirmani eta di bawah Hijir Ismail aya 400 makam Nabi. Haji Kirmani kan 400 makam Nabi. Di Hijir Ismail luhurna talang emas. Nah, iya Abdullah antas tawaf sare di Hijir Ismail kasarean. Baheula mah Hijir Ismail dibuka kiri kanan, ayeuna mah cuma sabelah. Pasrep sare ngimpi datang Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Rasulullah. Naam, anak Rasul. Masya Allah. Mudah-mudahan orang mimpi bertemu Rasul kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama Rasulullah. Masya Allah. Rasul datang ke Cinara. Mohon ke Cinara kadieu. Nempo maneh mamawa siwak gede. Itu sekalawan mah siwak panggede-gede na maneh. Mentah ramah kadieu. Dibere deui siwak ku amanya nu segede taruh penduk daek. Ya Allah, bari nyiwak, bari nakbel jang nakol batur ongko. Masya Allah. Eta Rasul Abdullah lamun maneh geus balik ka iman. Abdullah bin Mubarak kan orang Irak. Lamun balik ka iman. Eta mah arek ka imah heula mangga, arek langsung mangga datang ka hiji lembur ngaranna Cinara. Lamun Cinara teh mah nah kan tadi disebut ngaran lemburna. Kirim salam ti ama ti Nabi Muhammad ngaranna Bahrom al-Majusi. Bejakeun Nabi ridho, Allah ridho. Begitu lilir, astagfirullahaladzim. Mustahil Nabi ridho, Allah ridho ka jalma Majusi. Didinya la haula wala quwata illa billah. Ya impian ti setan dia mah. Tapi menurut kajian anu pernah diaji, eueuh setan nu mampu menyerupai Nabi. Lamun aya setan arek ngarupa Nabi, hancur eta setan. Tapi ieu kok Nabi nu ngomong ngan teu kaharti. Bila aku kirim salam ke Bahrom al-Majusi, orang Majusi, teu ngarti. Sah, mau dipikiran wudu deui. Da syarat tawaf teh kan kudu wudu. Begitu wudu, tawaf deui. Allahumma inna hadzal baita baituka wal harama haramuka wal abda abduka wa hadzal maqamul a'id. Terus muter deui. Allahumma tawaf Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tawaf. Begitu 7 gola batin naum. Geus teu kuat bentak, rapat mata teh. Pas urang arek tahajud rapat mata teh. Aduh ya Allah. Beda kan? Hudang arek tahajud jeung hudang arek nempo bola kan beda kan? Pembola mah langsung nyetel gelas kopi kecek. Nah, bola ya. Lamun arek tahajud parem lampu
Arek nu bola pareum lampu ciadah ieu pareum lampu ya. Aduh, dasar PLN. Tuh lamun PLN di hadapan urang dicarekan itu PLN. Begitu rep sare ngimpi dari Rasul datang. Abdullah bin Mubarak kemun balik datang ke hiji lembur tatangga na Cinara di ditu aya ngaran Bahrom al-Majusi sebab di ditu aya ngaran neraka aya di ditu mah di Cinara ngaranna Sakir neraka Sakir kana ya. Masya Allah. Terus kawat deui sampai 3 kali ngimpi. 3 kali ngimpi teh. Masya Allah. Ngimpi 3 kali. Begitu ngimpi 3 kali. Oh berarti ieu teh hadza ru'yatun minan nabi. Ieu impian ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balik ka Irak. Langsung telila teh loba nu ngalayak nempo manehna balik nu wajib angkat langsung. Maaf saya tidak akan lama-lama. Saya mau ke lembur anu. Mau ke lembur dah, mau ke lembur anu. Malah aja mau ke lembur dah. Mau ke lembur anu. Jangan terus pakai GPS ya. Pakai namanya dengan itu ya Google Map. 200 meter belok kanan terus 2 meter belok kiri jeruk kayak imah mewah. Tetanya ke tetangganya sebab di Google Map Anda sudah sampai ke tempat tujuan. Nah sampai ke tempat tujuan itu taruh Bapak betul ini namanya Bahrom al-Majusi. Oh betul Masya Allah, langsung aja. Tolong salam orang kafir. Selamat siang. Siang. Assalamualaikum. Kadek. Assalamualaikum dina sholat. Sering galma sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lamun urang sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Tesah uluk salamna. Lamun tesah uluk salamna seluruh sholat begitu sah. Ayat terus gitu. Ayat sok didengikeun. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Kuduna kumaha? Assalamualaikum. Alif lamna ka bawah. Assalam. Ulah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ulah salam doang. Alif lamna teu ka bawah teu sah. Teu sah. Itu hal anta Bahrom al-Majusi na'am min aina anta ana min Cinara. Oh langsung naros Abdullah bin Barok. Perilaku baik yang Anda lakukan apa menurut Allah? Kaget manehna begitu manehna menurut Allah. Da Majusi. Oh, saya di sini orang yang paling baik. Seluruh masyarakat di sini anu teu bararoga dibere ngahutang emok ku kuring. Nah, dibere ngahutang emok lamun 1 juta kudu balik 1,5 juta. Kumaha cek Abdullah bin Barok? Hada haramun. Itu adalah haram. Haram. Emok huwa haram. Emok itu adalah haram kecuali bang nangtung. Lamun bang nangtung mah teu haram, bang emok haram. Aduh ya Allah. Terus aya deui teh amal nu bagus. Aya naon? Kuring boga anak awewe 4 lalaki 4 nu 3 dijodohkeun nu lalaki jeung awewe lalaki jeung awewe lalaki jeung awewe sebab kuring kan jalma beungar digawinkeun ka batur ho'o
Kumaha Abdullah bin Mubarak, hadza haramun, itu adalah haram. Aya deui coba aya kenapa amal baik aya naon tah nu awewe hiji nu lalaki hiji lalaki boga jodoh nu seget awewe nu bontot gelis diberekeun ka batur hok dikawin ku kuring eta anakna dikawin ku kuring bahkan kuring nyebar undangan lebih di 1000. Cik Abdul Mubarak, hadza haramun, itu adalah haram. Sudah daya deui. Nah begitu entas kawin ala majusi. Arek malam pertama. Begitu malam pertama, geus mulai sepi. Di pareman kabeh lampu aya golongan anda awewe muslimah jadi kuring geus rep arek sare lampu poe brai caang barang ditinggali di jero geuning aya awewe eta culak cileuk pareum deui bakal dalam hatiku aya naon di awewe keur mikiran gitu blok caang deui ditempo deui awewe eta keneh. Terus diantep ditingali muter nempo ka daharan loba keneh. Ditingali pareum deui kaluar deui. Tapi yang mikir kabeh mikiran terus tah. Karena mikiran teh brai caang deui ditempo deui. Wah, ieu bawa mata-mata kuring tas hajat di kelopak arek dicopot meureun dia. Nah, iya jelema ieu nyopet keropak ieu. Akhirnya begitu keluar dituturkan ku kuring. Begitu dituturkan terus dituturkan asup ka imah reot. Begitu asup ternyata didengekeun aya 3 anak awewe careuring. Mana rasul mata kuat, lalesu. Si orang candalahar eta tiluan. Ibuna ngomong gitu, anakku sing sabar, emak tadi ka imah Bahrom al-Majusi. Tadi nama arek nyokot, arek minta ka Bahrom, tapi era ka Allah karena Bahrom al-Majusi adalah aduwullah, musuh Allah. Piraku emak kudu minta ka musuh Allah, sedangkan emak jeung maneh adalah kekasih Allah. Keheula kudu minta ka musuh Allah. Ngageter Bahrom al-Majusi balik ka imahna ngawadahan daging kadaharan jeung sajabana. Ya, begitu ngawadahan daging kadaharan jeung sajabana bawa duit jeung sajabana langsung dibawa ka eta imah ngetok pintu tok. Ibu sa di luar Bahrom al-Majusi kaget eta awewe. Wah aing arek dipaean ya. Tadi pernah ka imahna meureun begitu seret ibu ini makanan yang enak. Makanan daging sapi, daging onta, silahkan makan ibu dan anak-anak ibu. Jeung ieu duit lain saeutik loba ibu untuk kehidupan ibu. Kumaha cek eta Abdullah bin Mubarak. Inilah yang menyebabkan Allah ridho terhadapmu. Ridho naon? Dibedakeun. Kuring keur ibadah haji. Iya ke karak balik muka haji mimpi di sare di Hijr Ismail ngimpi kedatangan Nabi 3 kali kirim salam ke anjeun sanggeusna kirim salam ke anjeun Allah ridho ka anjeun ngageter Abdullah bin Mubarak langsung hidayah Allah ngaranna al-khawatir minallah kertek khawatir bisikan di Allah wa hidayatun hidayah ajarkan kuring 2 kalimat syahadat langsung asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu tasyahadat khos berbarengan keluarnya nyawa. Begitu keluar nyawa, diurus ku Abdullah bin Mubarak, dipandian ku Abdullah bin Mubarak, dibungkus ku Abdullah bin Mubarak, di salatan, dimakamkan. Nah, iyalah menyebabkan Allah ridho sampai fahuwa fi isyatir radiyah fi jannatin aliyah. Bahram al-Majusi mati dalam keadaan muslim walau kana kafiran fi hayatihi, sekalipun hidup dalam keadaan kafir. Hidup na kafir, sholat encan, puasa encan, ngaji encan, belum asup surga. Tanu kitu nu ngeunaheun teh hidup teh. Ya, nu ngeunaheun kitu. Subhanallah. Eta nu disebut wa bi anna marji'a muslimin li jinani, pangbalikan jalma muslim ka suwarga. Nepang balikan jalma muslim teh al muslim, yaitu wa mata musliman walau kafiran fi hayatihi, sekalipun di waktu hirupna kafir. Aw usatan, atawa pinduh ku doraka tara ibadah. Muslim namangan tara ibadah. Orang kafir ya nu ngeunaheun kitu tah. Subhanallah.